Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun namanya Boja Astuti, wastapun Ismi, arurang bakal ngadamel vlog kangge tugas bahasa Sunda di Bu Inggris. Wilujeng nyakseni. Urang jadi sadana bade ka Jogja. Ka Jogja Kalimantan bukan. Sebutin ulah ulahnya. Kewe aja. Kewe pokona aya we. Rahasia. Ya. Urang ka Jogja dalam rangka PPL study tour. Monggo PPL ku study tournya ada ini. Bernama Pakarame nya. Jadi ayeuna aya di rest area Cimahi. Di tempat ieu sadayana siswa salat, istirahat dan jeung sajamana. Pokona ayeuna teh jam 7 kurang untuk menunaikan sholat Isya. Guys, Ayeuna orang menuju di Masjid Agung Kulon Ponorogo. Ponorogo. Progo. nya tara benerna teh. Progo. Ingat Progo. Perkiraan Tadi teh nyampe teh jam setengah. jam tengah hiji ayeuna atas jam 3. jam 3. Muhun dadah. Acara tos teh Pak. Makan Breksi. dulu, makan dulu. Oh, Makan kita dulu. arurang sarapan dulu. Mangheula. Dadah. Tah, ayeuna urang tos dugi di mana? Udah gak ada sarapan heula. Udah bobo tiris. Hai guys. Sampai gua udah manis belum? Mandi tuh. Nanti ya tuh. Dua kayu misuku. Udah pinuk teh ya. Tambah secolek. Kita direksi. Apa sih? Tapi Ada pandin. Ayeuna nuju dibagi jeep. Apa nama? Ayo jalanan. Direksi. Mantap. Dadah. Ayeuna bade jalanan. Ayeuna urang tos dugi di Candi Ijo. Candi Ijo nya eta candi anu paling luhur di Jogja. Tah, ini tah candinya tah. Ini jangan ayeuna teh urang nuju di mana? Objek wisata Batu Alien di Turlapa. Tadi di tempat satu acana ke museum mini sisa harta. Tuh lamida.